si abdi. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah dina pangasan ieu sim abdi sakedik pada nguraykeun hadis Rasul anu dibacakeun dina mukadimah tadi. Innal insana la yakfuru bil maksiati innama yakfuru bitarki hurmah. Sesungguhnya manusia moal bakal kufur ku sabab ngalakonan maksiat. Angin kufurna manusia ninggal hormat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ninggal tolak ilmu, ninggal sholat, ninggal puasa. Si padahal anu tilu tersebut keselas perintah Allah. Maka lamun ninggal kana perintah Allah eta kufur kata eta ina laras Allah. Laras kiai laras. Ku ayeuna kitu, aya urang minum obat setan Allah jadi sehat. Ulah bosen-bosen ngalampahan salat sangkat salamat dunia akhirat alhamdulillah. Ayeuna timbul pertanyaan ti gadis manis annamina neng. Punten Pak Ustad, ari jalma Islam tas akil balik tedak talabemu apa kaudara apa kantu? Oh